Puluhan kilo aing ngangkat tarigu demi ngumpulkan duit 70.000. Isuk-isuk truk tarigu datang jika kabar pepotongan kawin jeung nu anyar. Ngagebrak karung numpuk beratna siga dosa mun teu salat subuh. Aing ngangkat hiji-hiji rasana ciga nahan rasa hayang ngecet maneh tapi tegableg kuota. Aing jadi kuli tukang manggul tarigu ngangkat 125 kilo tilu karung. Jika ngangkat kenangan jeung pepotongan bedana tarigu bisa dilepaskan, maneh bisa dibabetkeun. Harian sapoe 70.000. Nah ada teu sempet liwat poe jam 4 sore duitna geus beak 15.000 keur sangu padang. Ceuk aing teh, punten udah beli sangu dipincuk sama hayam. Ilih-ilih jang, ayamnya habis Onde udah janaba itu bana denai ko indalam nangsa purpo itu deh nyutak kuik mancaliak udah aco mabukan udah mah cek aku ge matak naon hegungkut hayam sorangan 5.000 keur meuli anting magnet 25.000 ke rokok cari tanah mete stres tapi dah stres mah anggar si anjing teh. Lupugu mah sholat seteh meh tenang tak pikiran. Tarigu mah lamun diangkat berat tinggal tuna deui beres. Tapi lamun mikiran umi laila berat nanti bisa dilepaskan. Sekarung tarigu salawe kilo. Hate aing meni kosong gewo. Si bos ngomong, sing kuat jang. Padahal berat karung mah leuwih hampang tibatan ngalamun kerbau. Ganeng si teh anjing mulai nunungan kok ini ingat ku dongkrak dah. Tapi ingat sakarung tarigu mah beratna salawe kilo. Sedengkeun cinta gagal mah teu bisa ditimbang. Kadang karung tarigu mah masih bisa dipeluk, maneh teu bisa. Soalna ayeuna dipeluk kudu boga pansa. Kadang aing mikir meureun nasib kuli mah kudu siap ditinggalkeun. Soalna beban hirupna sering ting dipanggul, jarang dibagi rata. Mung sakitu ti RW 10. Tos heulanya nyerek tahlilan